Ya, sahabat sekalian, ini adalah penampakan makam Raden Kiai Tubagus Rahman. Beliau masih keturunan Kesultanan Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Uringan anu nuluykeun tapak sepuh baheula anu disebut ngajur kuncian di desa Heuleut nya tanu katerah buyut Ki Bagus Rahman Rakin. Eta teh sejarahna kapungkurna waktu perang Kadongdong. Eta di aya sebutna eta di dinya disebut di laka-laka teh nya asalna mah sebutna Jajaka gitu. Jadi geus sebut makam laka kuring mah ngan nerangkeun eta ngan artinya saur sepuh ngan kitu wungkul da dipasihan dongeng tina tulisan mah henteu ngan dipasihan caritaan bae kitu caritaan itu tarang sebut nu ayeuna mah sebutna buyut nasiem ku sarerea mah itu di urang ngan di jalma nama disebut Ki Bagus Rahman Tubagus Rakin teh nya eta ya. Seueur namina teh Ki Bagus Rahman Rakin Ki Bagus Ahmad gitu. Bukurna teh ngalebur dosana anjeunana tapana di Guha Cisanggarung paling wetan di Losari. Itu kan diterangkeun sakitu kudu mana terang ka mana-mana mah gitu. Kan asal namanya sadayana ti dieu ti Buyut Depok anu ieu nama gitu. Kan bagianana bagian perang Kadongdong kapungkurna zaman luka tahun sabaraha atau perang Kadongdong teu terang. Tak aya saeci Kadongdong teh kapungkur teh getih desem dudag-udag ku musuh manehna anu jadi cek carita wayang Gatot Kaca nanti gitu. Perang Kadongdong teh tadi dinya. Nyantos kuring ngan terang sakitu anu diieukeun ku sepuh teh kitu. Nya milih ieu nya hampura teu terang naon-naon ayeuna kari nuluykeun tapakna gitu. Caritana kadinya jangan sapotong mata teu terang asalna teh gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saya sedang berada di makam Panglima Besar Panglima Perang Desa Heuleut, yaitu yang bernama Kiai Tubagus Rahman. Beliau adalah masih keturunan dari Kerajaan Banten. Dahulunya beliau ini adalah Panglima Perang yang ditugaskan oleh para pendiri Desa Heuleut untuk menjaga wilayah Desa Heuleut. Informasi ini saya dapat dari beberapa tokoh masyarakat dan juga juru kunci makam Desa Heuleut. Ini tepatnya di belakang saya, yaitu makam Kiai Tubagus Rahman.